mama Amwing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun tenepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur di temrag eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrag kaso-kaso sakalian kalapaan. Kalau sinen ngaroda kene nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda nah wake beda segala ari hitut dalang mah tara kadenge tara nah wake tara kadenge apa sok kahiji jeung kecerek kumaha teh kadang-kadang heula hitut kita dut cerek nyawa melangir ai hitut sinen mah ngageber kumaha ya kan nah cara make kitu wake ngageber jauh-jauh tapi da sidana pan sok emok emok meureun tapi hituteun teh jalan ka tukang meureun kapenet ku keundeung nya kapaksa sesalake ka hareup meureun aya lember kadupak aduh ampun meureun aya ba tetenya ye halus sarana kan alah pangejeng jeung bauna teh itu cenah 2 kali nah kang make 2 kali dan sarua ieu hiji bau waduk hiji bau engerin boleh hiji di menyaho jawe bau kolaborasi bau kan mun ngarang laguna hitut sinen hitut sinen hitutna 2 kali dutut breng ari hitut ngadululung lemah payu karunya mau balik ti Arab nah karunya kan balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan meureun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak gitu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono urang nyanya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira si anu balik ti Arab pasti mau duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngebedo-bedo lemari bangsat nih keur ngebedo-bedo lemari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cinggal lutra eta bangsat leuwaseun ka mana aya lompat ye sil ka Parago beneran deh para teh molongo terekel ka para cici ngeri para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees na sono balik ti Arab atuh eta mah geus dalahar jam 8 jogor caritana gatrik dan catur ya kan cangkang jajamu obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu lu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujur nepi ka tapak bisul wungkul
eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok dira harek hees na ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain sholat mereka teh ngedekul kene we. Ya, da isu pake adan deui. Isu gaya kene adan. Jadi kana geus ya goprak keun langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, Mama. Amwing. Sayangku, my honey, darling. Tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur. Kumaha kan? Bari kabur ditembrag eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu. Da dumeh tadi ngadenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsa ti luhur. Bari numrag kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak ka teh. Lompat bapai galang. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh kan. Kalau mah kesal kan lagi gitu. Aduh, ampun. Ayang sedikit bukan. Tapi rupa-rupa dongeng ngaran. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri? Ya kana feri. Di Bangkahuni geuning ka Merak. Merak. Numpak kapal nyebrang balik bener ka Jawa Barat. Ada balik. Aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jojelit teh awewe setengah tuh. Alak kumaha? Tolong. Bapak Si horeng kantongna murang ka laut. ke laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur lah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong ka jelema teh. Jayang Heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut. Ya Nu wani. Oh, gegejeret eta awewe. No, data mah aki-aki kumakan. juga jeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawea. Batet teh. Pago eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta mah teh ku si Aki tah. Allah alhamdulillah. Bedo ka luhur teh salamet. Gor we surah. Muji Eta si Aki menang pamuji atau pan urang lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si Aki mah Amak kumaha ya akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun. Hidup Aki hidup. Aki. Batur teh. Hebat Aki. Eta aki-aki lain atoh kalah baud. Bari bedog di kieu. Batu teh. Mentong hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun soak meureun. Lain eta luas nu nyuntrungkeun mah. Oh, eta sia. Karunya nya. Khawatir. Baru dipuji. Ya, Kan? Naon aya akang? aya pikasirieun euy. Naon akang? Aya anu boga penyakit boson.
boson teh naon aya. boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut Oh. awewe Awewe. gadis Heeh. mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unga ngalengkah teh nih kitu kayaknya bujurna teh Kitu we disadari. tilu teh anjing sakali nuturkeun baru kan arek maraban meureun Buru ka Jabarotil. kabeneran hanya tak itu murah si pangeran nya Nyakuah kan. kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit Oh boson. boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yeuh Buat penyakit. da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh daraekeun Daekeun pasti. heeh Nya ngeueuh jodoh mending. kawinkeun na budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip Inti bisi budak ku bapakna teh sabab isu-isu rek hajat deui disebut teh numas numas teh beunang kagadisanana artina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamana pareneng deui kahalangan ku bili kungku Baheula mah parene. didengengekeun anak teh Bisi budak teh hade. hari panganten da punguh pesapanyakit ai biasana mah buah penting teh ngik tanya nama ai sarakina mah aya nu nemalan ngik dut dut coba pandang ngintip kele dut Nah hanya belah. Aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemu. melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto Kureregan. ku baligo urut Urut teu baheula dua ere. dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beurang katutup liangna Kacocokan. alah ai budak awewe na mun katempo bapana nohong kok jeung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna yo tuwiu wah eta masalah modal ratang mun pada sirine Cocok bener saya kebukakeun. Saya RW dan para raih kan. isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus itu alah ampun euy Kang, euy eta nu panasan jaga. Panasan ku. naon Nu panasan ku anak dengan naon dongeng. Panasan ku milik anak. euy jelema panasan ku milik anak Dengan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi. naon Dongengkeun ku akang abdi poho oh deui. ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh alah ampun alhamdulillah yeui doana dewek dek ka sawarga Atuh ini doakeun pisan. heeh Sing salamet bisa riung pulung deui ah. ujang Eta saha? syukur Eta sora. ya dewek jang Eta sora. bapak leuh naon bapak dulu itu